Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, lembur Barakata. Pokoknya mah lembur urang nu aya di kota nu di kampung. Ieu teh keur dalam rangka acara latihan naon itu? Sisingaan jeung memanukan. Jadi kegiatan di lembur Barakata mah seperti ini, saudara-saudara. Ada sisingaan. Jadi si warga nate aktif pisan untuk menjaga seni Sudah. nah, pintar seni budaya sisingaannya. Nami sisingaana teh naon gitu? Dangiang. Dangiang Sari Lesmana. Jadi Lesmana. Eta grupna. Jadi dulur anu di lembur ge bilih hoyong teh. Ngondang. Nabeuh. Itu nu ngondang mah kanu kawin, Bang. Jadi bade nabeuh sisingaan mangga ke aya di dieu alamatna tak. Nah, nanti bisa dilihat dan mangga kurang tinggal ya kegiatan sisingaan di dieu ya kelatihannya Di lembur Barakata. di lembur Barakata sa aya bobotohna ieu Carengos Sungku aya Bahyana tas abah saha ieu Baselun. Selun Bah Ayong sindernya di sebelah sana Ini ibu-ibu sinder. Kang Kendang Tukang kenangan sa tukang kenangan teh. Pada sing. trompet abah Si kapayun bohong mana? Biduana. biduannya Tenok. Ibu nok sareng. Ayu. Si kene. Si Bencerangda yuk. nah jadi di lembur Barakata ieu mah masih keneh mika cinta kanu seni budaya. Da cek orang lembur Barakata mah saha deui nu pika cinta seni budaya lamun lain orang Sunda sorangan. Amin. Satujunya banyak. Satuju. Jadi urang teh kudu ngamumule seni Laras Sunda. bang, laras ulah sampai kak geus dicokot ku bule kakarap urang. Aduh, budayaku sudah diambil sama Di bule. urang teh, ieu di urang teh ulah loba bangkrut gitu heuh. Ulah loba bangkrut. Sedap. Tapi maaf oke salut tah kepada warga lembur Barakata ini. Tepatnya ini di kampung Tah gitu goblok ulah Cipicu loba kasbon cek aing teh. RT 04 RW 03 nya. RT na aya Nah, didukung ku Pak RT cik, Pak RT kapayun. Pak RT sewangan. Itu hadir Pak RT. Pak RT na bobotoh Persib biru. Ya, buat efektif. Ya alhamdulillah tinggal di biasa ngahibur warga istilah nama Tapi bener. selain ngajaga seni budaya ieu bisa menghasilkan oge salah satu membuka peluang kerja dan nanggung singa teh pasti da aya nu mayar gitu kan. Pasti. Nah itulah fungsinya budaya Mayar. dan istilah nama jang warga sorangan aya penghasilan oge bisa ngajaga seni budaya tapi nu lebih utama nama cek warga lembur Barakata mah naon ngajaga seni budaya nah masalah duit mah biasanya orang seni mah tara ningali duit tara ningali duit Nganyakuan jadi masalah. Iya, Bu. kumaha Tujuan ketua ngabeurkeut ka singa teh daya teh singa teh terus turun ka umur margi ulun tos umur. Aduh, eta kan ieu pertanian ieu wae. mah dibeungkeut supaya pemuda-pemuda teh Hijikeun. ngahiji gitu. Terus. Eratkeun tali silaturahim. dan jarang-jarang pemuda ayeuna
Benda